Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anu ka 20 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Yeni ti palihan Majalengka. Kangge Aceuk Yeni ngahaturkeun rewuh laksaketi kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarateu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 20-na. Kumaha salajengna? Sor cekopina, betot simutna, pagahan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung dung, tes. Harita Jakalodra bener-bener geus karanjingan ku setan, geus teu boga rasa kamanusaan deui, nu aya dina hatena amarah anu ngagugudug. Teu anta parah deui Jakalodra nu preskeun bedog ciomasna kana beuteung Juragan Surya. Hiung beres Juragan Surya ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Jeritan Juragan Surya kadenge kugan Miswati jeung Nyimas Ratna Kumala anu keur nyarempod di enggona. Atuh ngadenge jeritan salakina duanana sing rarenjag tuluy carengkat. Geus kitu teu loba mikir deui langsung lalumpatan muruk katepas barang bre katenjo. Juragan Surya keur kokosodan bari guyang getih. Haritagan Miswati jeung Nyimas Ratna Kumala sing celerit bari ngagabrug ngarontok ka Juragan Surya. Apa? Ningali kitu Jakalodra lain ieu karunya, tapi malah ngahantemkeun deui bedogna kana tonggongan Miswati. Hiu beres. Agan Miswati ngacerit,
kosot kosot karejat karejat kulahe saajalna. Ari Nyimas Ratna Kumala barang nenjo indungna anu geus ngalepaskeun nyawa. Harita Nyimas Ratna Kumala jung cengkat panonna molotot neuteub pinu ku rasa kaceceb ka Jakalodra. Biadab andi ka Jakalodra, cek Nyimas Ratna Kumala. Cacap nyarita kitu lenggerak Nyimas Ratna Kumala kapidara. Ari Jakalodra tacan leungit amarahna. Harita ngalengkah leumpang ngadegetan ka Nyimas Ratna Kumala anu keur teu inget di bumi alam. Sanggeus deukeut dong tuluy dongko. Geus kitu karawak Nyimas Ratna Kumala dirau tuluy plak dipanggul dikana tak-taknakeun. Geus kitu mah corela jeleng-jeleng. Jakalodra loncat tuluy lompat bari memanggul Nyimas Ratna Kumala. Lumpatna Jakalodra tangtuna wae dibarengan ku elmu kidang kancana. Ngajadikeun lumpatna jeung ragana karasa hampang tur gancang. Lumpatna nyemprung mangprung. Tapi lumpatna ku kurubutan kanu bala sabab ngahaja ngarahan teu kapanggih ku jalma. Lumpatna Jakalodra muruka beh kidul ngajugjug leuweung Gunung Ceremai. Bus ka jero leuweung terus lompat nanjak tapi teu matak ngurangan tarikna ngabelesat lir ibarat kidang kancana. Sanggeus nyorang waktu kurang ti sajam lilana akhirna Jakalodra anu memanggul Nyimas Ratna Kumala anjog ka puncrut Gunung Ceremai. Bro, awak Nyimas Ratu Kumala ditunda di sisi cungkrang anu handapna kawah anu nyelebung. Katempo Jakalodra mending ngahegak panonna mencrong kana sakujur awak Nyimas Ratna Kumala. Nafsu kalakianana langsung muncak. Nenjo awak anu sampulur laur jeung rupa anu gelis bawa ngajadi. Telilakeun deui Jakalodra harita ngapualkeun nafsu bejadna geus teu boga ras-rasan, teu boga rasa karunya saeutik oge. Awak Nyimas Ratna Kumala disungsi kahormatanana, disesep kembang kaparawananana. Sanggeus beres ngagulang gaper ngagadabah kahormatan Nyimas Ratna Kumala. Kakarak hate Jakalodra lempes bareng jeung beakna tanaga sabab geus ngagunakeun jurus geberglimus jeung serepet nilem. Mimiti amarahna suda ngurangan. Nya geus kitu mah Jakalodra gancang malikeun awakna tuluy ngalengkah lalaunan ninggalkeun Nyimas Ratna Kumala anu nangkarak bengkang masih keneh teu inget di bumi alam bari kayaan awakna buligir. Jakalodra terus kukurubutan mudun turun ti puncurut Gunung Ceremai. Kiwari awakna karasa nyaleri tanagana sudah. Harita wanci geus nyedek kaburitnakeun. Panon poe geus satumbak deui rek ngarelep layung hibar kana mega anu mancawura puncurut Gunung Ceremai oge jadi warna beureum. Kembang edelewis katempo oyag-oyagan katabak angin bangun anu milu tunggara nyaksian Nyimas Ratna Kumala anu geus teu daya teu upaya bari kaayaan taranjang sabeuleu gejeurna. Sedengkeun harita Jakalodra geus nepi ka tutugan Gunung Ceremai. Geus kitu lengkahna muru kawalungan Cikadongdong. Teu loba mikir kebrus we
Harita Jakalodra ngagebruskeun awakna ngadon mandi di walungan. Beres mandi bedogna teu poho dikumbah. Geus kitu mah koloyor weh lempang. Lempang biasa ngajugjug ka lemburna. Barang nepi ka imah teh kayaan geus wanci peuting. Harita kulawarga Bah Murtala keur ngariung sakumaha biasa di tengah imah. Barang Jakalodra datang, Bah Murtala langsung tumanya. Nah tas di mana Jalu? Tas di mana? Cek Bah Murtala. Tos di panyaweyan bah. Biasalah bah ngebang berangkeun hate ningal pamandangan bah. Tembal Jakalodra rada gugup tuluy ngaleos muruka enggona. Bah Murtala jeung anak bojona nuluykeun deui wangkongan. Ari nu jadi bahan obrolan teu jauh tina masalah kebon jeung sawah. Tacan aya nu apaleun yen di lembur sangkan urip geus aya kajadian Rajapati. Malahan anu jadi ulun-uluna teh anggota kulawargana sorangan nyaeta Jakalodra. Kocapkeun dina poe isukna harita palebe anu kabeneran ngaliwat ka hareupeun imah agrengna Juragan Surya. Lengkahna ngadadak kandeg sabab panto gerbang anu biasana sok nutup jeung dikunci. Harita mah katempona bet muka. Kajurung kurasa kapanasaran. Harita palebe ngadeukeutan panto gerbang tuluy ngelol ka jero. Nalika lol ka jero breh teh katenjo patulayah pating galoler dina kayaan pikawatireun bangke-bangke jalma. Aya anu pejitna ngaburial, aya anu doag, aya anu tatu sirahna meh rengkah, malahan aya nu tutung sagarupa awakna. Harita palebe muterkeun paneteupna kasabudereun eta buruan imah agreng. Sedengkeun jajantungna ngadadak ratug tutunggulan. Beungeut palebe jadi robah pias kolenyas. Awakna oge ngadadak ngaleper ngadegdeg. Gancang palebe istighbar. Geus kitu buru-buru ninggalkeun eta patempatan. Lengkahna gancang muruka imah kuwu arek laporan rek ngabejakeun nu tadi katingali ku panonna. Barang nepi ka imah kuwu kabeneran harita kuwu keur diuk dina golodog. Palebe anjog bari hurha hareho tuluy nyarita arap-ap areup. Aduh pak kuwu aduh cilaka apa cek palebe. Cilaka kunaon palebe cek pakuwu heraneun. Palebe narik napas heula sababaraha kali bari nenangkeun hatena. Sageus tenang pok ngomong deui. Aduh cilaka pak, aduh di bumina Juragan Surya seueur layon meuni patulaya pabalatak pak. Hi mata keung katempona pak cek palebe. Loba layon nu bener palebe layon saha jeung ti mana? Paku asa cangcaya kana keterangan ti palebe. Pokona mah loba layon weh. Hayu ayeuna urang teang ka ditu. Aduh tapi ulah duaan urang kudu ngajak warga sabara urang mah papa kubu cek palebe. Ayeuna mah nyaritana rada tatak. Nya hayu atuh urang ajak we Pak RT Mang Jamsa jeung Bah Murtala ajakan cek pakuwu bari jung cengkat. Teu loba omong deui palebe jeung pakuwu harita gancang nyampuran ka imah Pak RT. Kabeneran deui Pak RT aya di imah atuh teu hese langsung diajak. Saterusna nyampeur ka Mang Jamsa
anu imahna teu jauh ti imahna Pak RT. Mang Jamsa anu keur maraban hayam dicewang diajak sinamilu. Nya saterus nama opatanana ngajugjug ka imah Bah Murtala salaku inohong kokolot eta lembur. Ke aya naon ieu teh Pak Kubu mun asa dinas kieu geuning ka ceuk Pak RT anu can apal aya naon bet manehna diajak satengah digusur. Nya aya naon ieu teh Pak Kubu abdi masa saradieun kieu ieu teh aya naon. Mang Jamsa oge tacan ngartieun naon sababna pang namehna diajak bari jeung satengah dipaksa. Geus ayeuna mah ulah wakaloba omong. Ayeuna urang tepungan heula Bah Murtala bisi kaburu indit manten ka sawah. Sabab ieu aya urusan anu kacida pentingna ieu. Ceuk Pak Kubu. Atuh Pak RT jeung Mang Jamsa jempe teu wani tatanya deui. Akhirna opatanana harita nepi ka imah Bah Murtala. Bah Murtala harita geus rek indit pisan ka sawah. Dina tak-takna katempo geus manggul pacul. Malahan Sanjaya jeung Winanda oge geus saged dangdan. Sampurasun. Aduh. Punten Bah. Ieu abdi ngawagal ka Abah. Mugi we Abah ulah bendo. Ayeuna Abah kedah ngiring heula sareng abdi. Hayu urang ngalongok ka bumina Juragan Surya Bah. Ceuk Pak Kubu ka Bah Murtala. Atuh Bah Murtala kacidaruasna. Sok pacul ditunda heula tuluy neuteup ka Pak Kubu. Nya aya naon kitu di bumina Juragan Surya teh Pak Kubu? Abah meni asal ruas kieu ieu teh aya naon? Ceuk Bah Murtala. Punten sakali deui Bah. Ayeuna mah Abah teu kenging seueur saur we. Hayu bae urang ngiring sareng abdi. Urang ngalongok ka bumina Juragan Surya Bah. Ceuk Pak Kubu deui. Najan bari jeung teu ngarti, Bah Murtala akhirna nurut kana pangajak ti Pak Kubu sabab katampona dinas pisan. Heunya hayu atuh ari kitu mah hayu. Ceuk Bah Murtala. Geus kitu ngomong deui ditujukeun ka anakna nyaeta Sanjaya jeung Winanda. Sanjaya, Winanda, hanjung ka sawah ti heula nya. Lamun taya halangan ke Abah nyusul ka ditu jung ti heula. Ceuk Bah Murtala. Mangga Bah, mangga. Mangga Bah. Temal Sanjaya jeung Winanda ukur arunggeuk. Nya geus talatah kitu mah Bah Murtala tuluy milu ka Pak Kubu. Bring 5 anak ngabring. Ngajugjug ka imah Juragan Surya. Teu kacatur lilana di jalan 5 anana geus aranjog ka hareupeun gerbang imah agrengna Juragan Surya. 5 anana sing larandeg. Palebet terus noel ka Pak Kubu, sangkan Pak Kubu anu asup ti heula ka pakarangan imah Juragan Surya. Mangga Pak Kubu dipayun Pak. Cek palebe. Pak Kubu teu ngajawab, tapi gancang ngalengkah. Barang bus ka pakarangan. Gobek. Salarea ngaranjug kaget. Ngan palebe anu teu kaget teuing teh, lantaran geus ningali leuwih ti heula tadi isuk-isuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi sakieu ieu teh. Aya kajadian naon ieu teh sabenerna ieu? Iraha ieu kajadianana ieu? Ceuk Pak Kubu nyaritana semu ngageter. Bah Murtala oge meuni molotot asa teu percaya kana tetenjoanana. Pak RT meuni gogodeg, Mang Jamsa meuni ngaleper. Sabab nenjo layon meuni patulayah dina kayaan pikawatireun. Pak Kubu, hayu urang parios ka bumina Juragan Surya Pak. Bili Juragan Surya kumaona? Ceuk palebe ngingetan. Nya hanam atuh hayu. Ceuk Pak Kubu bari tuluy ngalengkah dituturkeun ku opatan. Barang sup ka teras, bre di teras imah. Katenjo deui layon meuni sadua-dua.
atuh salarea buncelik bari nyebut istighfar. Sabab nenjo pamandangan anu kasida matak pikasieun jeung pikawatireun. Bulu pundukna langsung muringkak sabulu-bulu. Juragan Surya anu guyang getih ditangkep ku Ganmiswati anu sarua guyang getih, najan getihna geus garing. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah gede ye mah, musibah gede. Duh, ku jahat-jahat teuing anu geus ngalakukeun ieu. Boah kitu aya garong menyerang ka dieu, cek Paku. Dedeuh teuing Juragan Surya. Cik Pak RT pariksa ka jerona, pariksa setiap kamarna. Teangan nyimasratna kumaha aya henteu. Cek Paku deui marentah ka Pak RT. Henteu leleda, Pak RT langsung asup ka jero imah, rek mariksa setiap rohangan. Ari Paku ngomong deui ditujukeun ka Mang Jamsa. Mang Jamsa, ayeuna jung gerak ka gardu ronda. Terus dihtirkeun kokol bejaan warga, khususna lalaki sina muru ka dieu kitunya jung. Cek Pak RT marentah ka Mang Jamsa. Mangga Pak, mangga Pak. Tembal Mang Jamsa tuluy leumpang satengah lumpat rek muru ka pos ronda. Harita Pak RT anu mariksa imah geus norojol, langsung laporan ka aya di jero. Di lebat mah daya sasaha geuning Pakubu, jempling simpe daya nanaon. Cek Pak RT leng Pakubu ngahulang, tapi teu lila tuluy pok ngomong. Ari barang-barang aya nu ruksakat henteu atawa pabalatak burak-rakan teu di jero acak-acakan. Cek Paku, henteu Pak, sadayana ge rapi teu aya tapak anu nyurigakeun Pak. Cek Pak RT, nya terus ka mana atunya ari nyimasratna kumala jeung birungsi. Palang siang aya nu ngiwat ieu majigana. Cek Paku deui. Ari birungsi mah geus me 2 poe henteu gawe di dieu. Cek salakina mah keur gering cenah Paku. Cek Palebe anu harita nembalan. Keur kitu purudul urang lembur ting torojo. Sabab tadi ngaburudul ka gardu lantaran ngadenge sora kohkol anu ditihtirkeun. Anu sanggeusna karumpul dititah ka imah Juragan Surya ku Mang Jamsa. Tapi anu dititah nate ukur lalaki, awena mah dicaram sabab bisi teu kuat ningali layon anu patulayah pabalatak. Sanggeus urang lemur loba anu daratang, pok Pakubu biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakadang mitra para wargi sadayana, di lembur urang kiwari aya kajadian musibah gede. Aya Rajapati anu rongkah, nyaeta kasaksian ku sararea. Kula warga Juragan Surya sadayana geus ngantunkeun iwal ti putrina nyaeta nyimasratna kumaha nu teu acan jelas kumaha nasibna. Tah ayeuna kula rek merdih tanaga ka salarea sabab ieu geus jadi kawajiban urang salaku jalma hirup. Hayu urang bebarengan mulasara sakabeh layon anu aya di dieu sakumaha mistina. Anu biasa ngagali lahat jung geura arindit ka panjaratan, anu purah ngamandian layon pek geura marandian, anu purah nyadiakeun lawon boe sok geura sadiakeun. Hayu urang gawe babarengan, urang payeuk-heuk leungeun pantai antai tangan. Sakitu ti kula hatur nuhun, wassalamualaikum. Ceuk Paku. Nya geus kitu mah
salarea langsung bubar arek ngajalankeun parentah ti Pakuwu. Aya nu muru ka Panjaratan, aya nu muru ka tengah lembur arek nyieun pasaran. Aya oge nu anggar di dinya tapi buru-buru digarawe ngagotongan layon dibawa ka tempat anu merenah tur bersih. Aduh, kumaha Pakuwu lamun aya keluarga anu datang atawa barayana Juragan Surya moal matakna naon ieu? Cek Palebe. Ah, moal naon jigana. Keun lamun naon mah jadi tanggung jawab kula salaku pupuh di lembur. Tebal Kuwu. Nya atuh ari kitu mah syukur. Nanging saran abdi mah kangge kuburan Juragan Surya sarenggan Miswati ulah ditebihkeun kudu pacaket. Kumaha mun kitu Pakuwu? Cek Palebe deui. Nya kitu oge hade da dinten teh oge eta masalah ti pamajikan. Jawab Pakuwu. Gancangna carita layon harita geus diurus kabeh. Geus dipandian, laju dibungkus ku boeh, malah geus disolatan. Nya geus kitu mah atuh pada ngagarotong, diasup-asupkeun kana pasaran anu geus sadia. Sanggeus aya parentah deui ti Pakuwu, nya akhirna bring weh salarea ngabring ngajugjug ka Panjaratan. Cag urang tunda heula kayaan di lebur sangkan urip anu keur kapapatenan ku ayana Rajapati di imah agrengna Juragan Surya. Ayeuna urang balikan deui nyimas Ratna Kumala anu kapidara di puncrut Gunung Ceremai. Sapeuting jeung ampir sapoe nyimas Ratna Kumala teu sadar kana dirina. Kirawanci tunggang gunung nyimas Ratna Kumala kakarak ngulisi nya panona beunta. Leungeun jeung sukuna kekejet tuluy ngoneal hudang gerek diuk tuluy rarat-reret. Nah geuning aing bubulucun kieu. Alah, aing aya di mana ieu teh? Nyimas Ratna Kumala karek sadar. Laju make deui pakeanana. Aing aya di mana ieu sabenerna? Cek Nyimas Ratna Kumala tuluy kurang kerung nginget-nginget naon anu geus kajadian. Barang inget ka indung jeung bapana kontan. Sapada harita Nyimas Ratna Kumala ngajerit. Sorana malengking aweuhan kabawa angin gunung. Hati Nyimas Ratna Kumala bener-bener asa hancur. Nyeri nu taya bebandinganana. Teu nyangka sacongo buu lamun nasib kolotna bakal cilaka dibinasa kalayan kejam turut telenges ku pamuda anu ngaran Jakalodra. Harita Cipanon terus murubut maseuhan pipi ngurutug kana baju. Huntu Nyimas Ratna Kumala kakerawat nahan amarah anu rongkah. Beungeut katampo burahay beureum nandakeun amarah anu geus teu kawadahan. Jung Nyimas Ratna Kumala maksakeun nangtung geus kitu ngacorowok satarikna. Jakalodra, dagoan sia pangwalas di aing bangsat. Dagoan. Sora Nyimas Ratna Kumala kadengan asing saleor kabawa ku angin gunung. Sedengkeun dihareupeun jungkrang anu lungkawing anu dihandapna kawah anu keur ngebul. Jucukutan pating arulang arendak angin ngagelebug tarik. Siga nu milu ngutuk ka Jakalodra jeung milu sungkawa ka Nyimas Ratna Kumala. Geus kitu Nyimas Ratna Kumala ngalengkah leumpang lalaunan arek turun ti puncurut gunung. Mimiti nicak taneuh kikisik. Lila-lila nicak eurih. Saterusna gogorobasan nubrukan rerungkunan. Anu biki lila beki jembet samalah loba rungkun anu cucukan. Leungeun jeung suku Nyimas Ratna Kumala nepi ka Balared malahan getih sing burial tina tatu. Tapi ku Nyimas Ratna Kumala teu dirasa terus leumpang maju ka hareup
teu paduli kana keselamatan diri. Cek pikirna top maung top badak masing ragrag kana junggrang oge taya bayana. Sabab kiwari hate Nyimas Ratna kumaha geus ngarasa ancur lapur kula warga eueuh kahormatan dicokot. Teu sadar jeung teu kahaja harita suku Nyimas Ratna Kumala nincak jukut anu lesang. Sereuleu Nyimas Ratna Kumala ti sereuleu tuluy awakna nyorolok ka handap. Barang geus rada handap awakna neumbrag kana rungkun harendong. Blung. Tapi tuluy kalayang Nyimas Ratna Kumala ngalayang. Kubrag. Laju awak Nyimas Ratna Kumala ngagubrag dina tempat anu rarata. Nyimas Ratna Kumala rurat reret bere di eta tempat katenjo ahiji guha. Atuh Nyimas Ratna Kumala maksakeun cengkat tuluy nilik-nilik kana kaayaan eta guha. Katenjo lawang guha molongpong molongo tapi pabuih ku manuk botono alias manuk walet. Kajurung kurasa kapanasaran harita Nyimas Ratna Kumala ngalengkah lempang ngadeuketan lawang guha. Barang geus deukeut no atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.